Balik lagi ke ngalur ngidul. Bagi kak dia, bagi kak. Kamana otak sia? Iya. Balik lagi guys. Sudah lama tidak ngonten lagi, coba sih. Kita bersama penerjemah ya. Penerjemah saya. Dihandap nih mun capres dihandap karena di kita anjing. Balik lagi ke ngalur ngidul. Hari ini kita akan bahas lebaran. Nah. Lebaran teh Berasa kurang kah? Kapas naon teh? lebaran. Lebaran. Kali ini kita akan bahas lebaran kemarin yang sudah 2 minggunya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita lebaran kembali kepada fitrahnya masing-masing. Yes. Kembali seperti baik makanya. Ya dari kita minal aidin. Minal aidin semuanya. Dimulai dari bapak ini. Bapak ini mudik kemana? Enggak, saya teh kan malam takbir. Oh, ada panitia kan pawai obor. Terus? Pawai obor. Nah di situ teh masih inilah biasa-biasa main ke gacoan sampai jam 2 atau setengah 3 itu. Nah, saya teh dah capeknya tidur we. Pas tidur, nah nu takbiran arewe ieu teh. Basa hudang ningali HP, alah jam salapan sini. Tersaladit atau Tersaladit. 14. 14 mani brus. Diingat teh. Kan saya mah lebaran langsung berangkat langsung mudik jam 11 jam 10-an lah langsung. Jadi saya mandi, siap-siap, kemas barang-barang langsung pergi ke sana ke Lembur. Mana? Hah? Lemburnya ke mana? Ke Tasik. Terus? Dia kan saya teh ke dulur teh cuman 5 menit doang. Oh, nu di teh nu di Bandung. Teuing saya nu di dieu teu salaman. Parah. Berarti tanah drama tuh ke makam. Kamu lah, Bi. Oh, ke makam lah. Nah, saya teh sudah siap-siap mandi, disalin, di baju ya, baju muslim. Nah, Kan saya biasanya lebaran mah geus sholat Id doang opor ke makam kan biasanya gitu kan. saya mah mandi brus di baju. Bertiga saya berangkat ke makam ke almarhum. Berarti sholat Id teh kaseskip nya lebaran ayeuna mah. Heeh, kasakip aduh lebat pisan ya Allah. Tapi puasa tamat. Puasa alhamdulillah. Terus. Ah itu mas sudah dijelaskan di episode sebelumnya Nah, ya. itu mah. Nah, itu Seputar puasa mah ada di episode sebelumnya yang terakhir mungkin ya. Terakhir kita bikin teh tentang puasa. tentang puasa. Oke, lanjut lagi ke lebaran. Ah. Lebaran kemana? Saya teh ke makam bertiga itu teh sama teteh saya sama bapak saya si Papski. Nah itu teh sembari saya bawa parcel buat nenek saya itu ke makam dulu. Sudah ke makam saya teh nyangan Indomaret kublegukna saya nya geus nyok. Wah, ini lebarannya. Nah, ini Indomaret Alfamart heueuh can bararuka atuh jam sakitu mah nya. Jam sabaraha? Jam 8.10-an. Oke, terus Nah, saya teh langsung lah ke nenek. Hampura. Biasa di nanti saya berangkat. berangkat ke Tasik. Enggak, ke rumah dulu. Oh, oke. Masukin barang kan. Kalau nenek mana gitu. Nenek saya udah ada tilu. Oh. Oh, nu di Sabola. Nah, tuang lah saya teh kupat. Terus kupat teh saya teh ini berangkat udah kemas barang berangkat ke Tasik saya teh. Perjalanan itu teh sekitar dari jam 10:30 sampai ke Tasik teh sebelum Tasik isya. perjalanan asik dong. Asik Asik. penuh mobil penuh asap dengan reakna mobil anjay. Kaopan nya Kaopan. Kita mah Iya. kaopan. Oh jadi nastar. Tunjukin gua jadi ya. Ayo geus aya da geus amis atuh. Giung mah kita giung. Terus. Geus eta teh eta mah diranca ekek geus pet mut pisan eta mah diranca ekeknya. Geus mah saya teh cangkeul ieu teh suku teh yang ngagepet ngagepter we. Ngebeg. Kieu. Tukang tahu pika sebeuleun. Nah, tukang tahu. Amin saya moal
inu teh meuli hiji. Mah meuli mah Tahu naon? tahu Si Sumedang. Oh, tahu si Oh, Sumedang. Di Di Ranca Ekek. Kan keur macet panjang eta teh. Menuju Garut teh. Saya tahu, mah meuli hiji. Bu THR na atuh Bu. Cek aing teh. Tutupan kabeh kaca. Dulu cek aing teh. kemayar berarti. Mayar. Oh, soalnya suka tahu tutupan. Itu tadi nanti kan tahu teh mun saha teh 15.000. 15.000 ting 15.000 ting 20.000 pokoknya. Nu urang teh minta mere duit 50.000 buat THR. Ini Maksudnya nyebutnya Bu Haji tah ya gitu. Bu Haji. Teu aya angsuran we. Tutupan we paling kecer teh. Angsuranna dicandak we ku angga gitu. Henteu. Oh, henteu. Henteu. Pasti katutupan eta pasti daganganna di jero ieu nya. Di jero kacanya. Jadi sekalian maju teh sekalian beunang daganganna kadudut. Wah, kadudut anjing. Ada lampu beureum we macetna parah pisan eta mah. Picasso beulun aya nu ka katrok deui. Bade cimol eueuh cek aing teh beak duit. Terus. Geus di dinya teh perjalanan teh dari jam setengah 12 jam setengah 12 kok. Salah mah. Sampai ke Tasik teh sebelum Isya. Banyak. Belum Isya. Geus di Tasik yang apal suku aing kieu we. Kram asli. Terus Anu manggebeu sare we saya teh. Geus sare si kamar mandina teh eta mah outdoor aja. Outdoor. Kamar mandina outdoor. Kamar mandi Kan sakieu meureun. Kamar mandi rumah itu Heeh, jadi eta mah siga hancuran. pokoknya mah pinggir balong. Tapi mun modal langsung ka balong atuh. Henteu aya solokanna misal. Oh, sugan. Tapi cairna mah cai balong tapi bersih ya. Jadi si cairna teh lain ieu tapi di sumber Aku Sudeka. sumber air sih kan. Halus tadi jam tah. Terus Geus eta teh saya teh sare lah nya telat deui saya teh can siap-siap nanaon eta teh. Ini teh ka Pangandaran. Teu ka Pangandaran sih. Tetanggana sabelah ke Batu Karas. oh langsung mantai di Tasik teh. Heeh, eta teh ngan sapoe sare hungkul di nya teh. Geus mah saya teh lulungu, ditah buru-buru. Eta mah saya mah teu mandi da. Terus mah Teu mandi saya saya. baptis ini nya. Iya we. Oh. Waduh. Tadi geus mah saya tuh ungu cenah emang dia tenos. Henteu. Aya tadi. Hah? Ungu. Wudu. Wudu. Langsung eta mah ka Tasik. Ka ka Batu Karas. Dina teh saya teh nyasap seberapa kali lewat leuweung. Mau mobil Mana apal si jalan teh beton, sa motor, tengah-tengahna jukut. Jangan sa mobileun, eta mah saban mobileun. Nya lewat leuweung, nya jalan aya nu goreng, bodag. Ing cek aing terus geus di Batu Karas mah. terus di Batu Karas. Saya teh panggil seseorang. Panggil seseorang. Hiu. Hiu. Tapi aya nu kocakna sia. Kan urang teh nyasap nya di gunung kan di leuweung nya di pelosok. Aing teh muter balik hese heuh. Mudun urang teh mincek rem we hungkul. Si bapak-bapak di tengah ngajentul. Akamsi siga nama. Aing teh ngadauan ieu teh 5 menit berjing lila ieu mu ngelehan. Jalan ka kiri ka jurang, ke kanan ka jurang mendingnya. Anjing ngecangkelkeun geus. Anjing suku teh geus. Geus siga di jembatan Sirot siga. Angkatan. Mana teh hareupeun pisan jeung urang geuning. Lila anjing ku aing leupas remna tubruk anjing. Maju mana teh? Jalan celogakeun nih. Aing ke kiri. Jurang apa lu anana? Sudah teh pas labuh kan? Pas kalieu tukang tahu nu bieu. Enten. Eta kelek can aja eta tahunna ka bawah. Di mana kan ini? Di Rancaikek. Rancaikek nepi ka Batu Karas tahu di bawah sih banget ternyata ngikuti.
Kebayang, anjing kebayang anjing Tukang udah bau, anjing di itu arah ke Pangandaran. Terus Oh, ini tuh aing teh dilepas rame tubruk ku aing teh anjing. Untung nanti teu parah teh ngan sarua nabrak ban meureun. Tuh nang body dah anjing kesel. Aing ngajentol we. Ieu babeh-babeh teh daek ka kiri kitu saeutik udah motor mah leutiknya. Aing lepas remna kan mudun anjing mudun pisan eta mah. Aing tijang. Buduk. Mun naon jalan teh lega keneh. Aing kudu ka jurang gitu. Ge ulah ditembakan kaca kaluhurkeun. Mudun aing kan ieu bareng jeung kolbun. Bareng yang kolbun dianter tah basa di Batu Karas ya. Kejebur segar anjing eta mah aing can mandi kejebur Kejebur di mana? di pantai Di laut. Di laut emang mau gayung gitu. ente sih kan aya ombak badag Oh. aing ka bawah anjing ke bawah ombak tuh aing keur diuk anjing aing keur pipidewan di sarah bade ngarokok satset oh diuk ombak anjing ini kalau ombak anjing awak maling langsung tukang anjing bawa setarik katanya. nah pas balik aing teh paling kacau anjing teh Itu di pantai pasti lo baca cerita serunya. Nah, pas di Batu Karas kumaha eta? orang teh kan di saacan pintu asup teh kan orang teh ningalian SG lah kan karena macet ngantri orang teh ningali SG Terus ningali SG ayalah mantan HTS terus juga aing teh di Pangandaran itu di Pangandaran bukan Batu Karas oh sama. saruan oh ini aku juga lagi mau ke Batu Karas paling dipapkeun bilang aja weh blok 5 anjing cai blok 5 nih aing teh ngomong we ka sapamna apa bade ka blok 5 oh mangga jadi kan betul mah ditagih seberapa orang 12.000 per orang 25 per orang bade ka blok 5 oh mangga aing diasupkeun mobil larangan dilewaskeun cenah tuh kamu di mana? Ini aku di penginapan belakang masjid. Ya aku di depannya. Kenapa jangan apa? Aku di mana di penginapan belakang masjid cenah. Kan aku yang tadi sama kamu ke bawah arus. Nah, manehna teh emang orang dinya ternyata Don. Orang dinya awewe Tapi sukuan. sukuana. Syukur Maksudnya apa? lain mermaid lah ya. Lain. Itu tah mampir. Sebenarnya nama kan orang popotoan teh sore menuju maghrib. Manehna maghrib menuju malam. Popotoan di tempat sepi Batu Karas teh. Paling teh di DMD lah nya. Masih di sana. Iya. Kamu di mana? Aku di penginapan belakang masjid. Itu aku depannya anjing dihareup cing aing teh. Pas ke Panggi 25 cenah. Henteu. Oh, segitu petak 4. Terus? Nah, teh ngajakan mampir ke blok 5. Ada ini pisan anjing si Sarah. Mana lo apaan anjing rusak keluarga goblok anjing. Sama nih gesa keluarga. Aing duaan nih si Sarah Aisyah. Hah? Aing duaan nih si Sarah tadi naik indit mampir ka ditu ka blok 5 ka lemburna. Terus keluarga mana? Keluarga urang nya di ditu keneh mantai keneh. Jadi pentingna orang pemotoan ya. Oh aing teh sar pantai lain di ditu aing teh keur leumpaeun anjing. Heeh, pantai meureun sampeurkeun. Anjing sepi mah, sepi bener sepi anjing. Kan 5 orang langsung manggian si awewe eta. teu mimitina teh aing teh kan balik maghrib dahar naon lah jajan paling deui itu di Batu Karas nya itu kamu di mana di belakang di penginapan belakang masjid jadi aku di depannya Ing kerasna mabok tuh. Ing keras tuh ing cenah. Karas Oh, karas. ngajakan ka blok aing geus deuk ini si Sarah duaan hayu aing teh geus deuk anjing manehna ngalewat aing teh keur parkir keneh aing mundur geus anjing ngasupkeun gieu teh keur hayu anjing lobaan kieu nya babeh nama ke partner bangsa cek aing teh jadi sok duluan
Sareng mau balik ke daerah anjing. Mundur. Oh anjing nya aing mau apa saborolok dia anjing. Mundur. Nabrak di situ tukang tahu. Emang loba tukang tahu di ditu anjing kasih beuleun anjing. Nah, tahu si nama Sumedang Sumedang. Tahu Sumedang itu kasih beuleun anjing tikar macet aya, duduk penginapan aya, boga 1000 bayangan si kana si tukang tahu dan teh. Cengek kan tuh. aya. Cengek hijau. Apalan. Mun cengek Kan aing beureum. meuli goblok. Cengek hijau eta mun cengek beureum teh. Teuing. Coba atuh keluarkan. Aing teh balik lah nya. Kan aing ada mampir teh kan jam 8, jam 8 langsung balik. Jadi lah anjing. Ciawi macet. Ciawi macet. Anjing teu maju pisan eta mah siga naon we. One hey. Kayak gede soal eta anjing. Ya lawan we. Anjing aing teh nyalip ka kanan ieu. Antri panjang anjing itu tukang. Nyanggeus lah bahaya lah pepanasan dia anjing di open aing. Kaca lu kaki. Maju anjing lumayan tarik Tadi maju teh. nyebut nyalip kan? Heeh. Apakah seorang ustad nyalip motor apakah dia murtad atau ente? Mantap. Nah, ente. Teh. Nanti teh. Ente. Ustad ya? Ini motor ya misalkan. Heeh. Ini jemaah motor. Nyalip. Ya ustad. Heeh. Apakah disebut murtad ketika si ustadnya menyalip? Nyalip Ustaz. Nyalip. Oh, anjing. Aduh, rada. Salib. Ente berarti. Nah, bahasa digentongna tanjakan sakieu lah anjing geutik. Paing teh geus dibuka kuping teh geus ngagerung. Jalur gentong gede. Asup nih. Si Nah, gentong disebut gede. gentong kunaon? Tanjakan gentong emang jalan gentong lah. Emang jadi gentong bentuknya juga. Lingkar gentong. Terus Nah pas tanjakanna anjing eta mah aing geus. Nepi ka limit saya taman. Rem karena macet tuh. Paing dibuka. Bari mundur anjing. Rem paing teh. Rem. terus Si eta teh. Jaga aja teh. Mik bau. Ata meureun truk cai teh da ngabul kan. Paing dibuka deui. Anjing kayak dikali tukang anjing sajengkal eta mah anjing. iya. Ngebul ganjel tau ganjel tau. Ngebul cing cai aing turun wah eta mah anjing mau lobahan anjing bawa ke sisi dibuka ka mesinna ieu mah kampas kupling beak oh ngaganti sabarannya paling hijau 4 hungkul aing teh geus magrib eta teh nya geus magrib aing teh ngabetem heula suga teh 2,5 jam teh bisa langsung balik bisa keneh lah nya dibawa ku urang teh sorangan heula di teh urang teh mudun deui anjing mudun deui di sisi teh semua balik pareumang telepon boga mobilna si boga mobilna teh embung tanggung jawab karena kan si ibaratna mah rentalan mah ngajaga mun tubrukan atau naon kan pasti ada urang nu ganti rugi ieu mah teh permesinana urang teh apal ai body mah geus rajet mah emang geus rajet nya. Gos bukan Gos dina teh. Daeng mah setengah-setengah. Pas aing teh kahandapkeun kan mudun di bengkel nanti dihandap. Asup gigi teh teu bisa. Asup gigi teh teu bisa. Cenah mah kan non servis langsung 1 juta 400. Heeh. Cenah mah balik teh bermodalan mudun teh. Jadi mana di mana pantai mana? Batu Karas. Di pantai Batu Karas nepi ka Bandung bermodal mudun balik teh bener teh. Nanjak heula atuh. Hah? Nanjak heula. Emang bisa maju? Henteu. Anjing cek aing teh. Udah terus anjing. Anjing cek aing teh.
asup gigi teu bisa, mundur teu bisa, kurang teh di pareuman heula. Ke dokter gigi geus cobaan. Henteu. Di konsul tadi. Anu dicabut gitu. Henteu, nya paling disaruakeun we tah. Ai. Henteu kata we. Terus. Ku aing teh di pareuman, asupkeun gigi hiji ku aing teh. Dihurungkeun, tok 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 tok. Anjing cai teh. Ku aing dinetralkeun deui, teuing cai teh. Untungna teh anjing cai teh moal balik. Aing mah teh tukang parkir dorong teh ke handap kan mudun. Teu dihurungkeun Sugan teh ka tukang parkir, "Mang tadi geura. Abi minjem gigi Mang cenah, dek dipasangkeun di gigi mobil." Untung nanti mudun digolosorkeun we ku aing. Tuh, kan bener berarti. Pas ada belokna kan nyebrang ya. Belokna didorong deui gitu kan parkir. Cuma parkirannya kalau surga. Dia jemput kan gentong. Kentong. Masuk kan gentong kopi digorolongkeun tah. Ih, cai teh. Aingnya debat heula jeung nu boga mobil 4 jam. Dibawa ke handapna jam sabaraha jam 11 anjing. Debat heula anjing. Di tukang Tapi kelak nah kurang dipotongnya. Nah itu disebutannya kan gentong. Abi Kan kieu mun orang Sunda mere ngaran jalan mun pas tanjakan tergantung kejadian atau kecelakaan nu pernah viral keur baletona gitu matakna misalnya jika tanyakan Dok Cihanjuang eta kan tanyakan Dok Cihanjuang apa nu di Kasariwangi eta kan aya truk anu ngondok naon kecelakaan itu disebut tanyakan Dok. Terus tanyakan gentong apakah truk nu moal gentong itu kecelakaan atau kumaha? Ente ieu Jadi sekalian ngagali sejarahnya. nggali sejarah jadi geus mananjak jeung muter eta teh ka gunung gunung teh kan emang nyongcong kieu. Nah si ieu teh ngabuleut gitu kan amun tuluy ka luhur mah kan moal mungkin nya ieu mah geus mabuleut. Berarti indina nanjak. Nanjak. Nah, ka pantai nanjak. Ente ai pas ka Tasikna mah menuju Ciawi mah mudun ti Bandung teh amun nya balik deui amun ka Bandung ti Tasik ka Bandung eta pasti lewat gentong kan dua akses jalan ka Madari aya tapi ka pelosok ka gunung nya jalan satu-satuna Lamun alternatif tuh lewat gentong. Atau kudu sih sebenarnya mah ke siga abdi nyasar di leuweung di gunung teh ada abdi mah trauma gitu nyages aja gede lah Saya sekalian balik kayak mah. goblok kembali ke habitat Reaman Siga Soekarno kan nyungcung gitu kan si gunung teh daripada teu langsung kaluhur gitu kan pasti mal mungkin ya dijieun lah bulet gitu tapi teu ngotak anjing nanjakna Enggak kan bulet. ngaran oge lingkar gentong lain jalan gentong lingkar gentong Ini betong-betong otak juga. terus lingkar gentong terus gitu ti debat heula nepi jam 11 gede kahandapkeun langsung jam 11 kali itu kahandap da deukeut jadi nya teh ngadaguan ngantri kan aya 3 mobil urang bagian kedua anjing cek aing teh lila kieu anjing jam 2 karek di omean anjing pas dicek ieu mah mataharina jeung kuplingna ieu mah paling sabaraha matahari sabaraha 700 anjing 2 hiji cek aing teh dihitung-hitung 2 hiji terus abi teu tiasa paling 1 juta ewang atuh da aing rugi nya rugi debat asal salamet weh abi mah era eta mawa orok asal salamet da aing manehna teh 700 geus diomean beres jam 5 subuh di jam 2 berang Itu rugi ya mobil. emang rugi ya Tapi dibayar eta. Maksudnya dibayar tapi kan gitu. debat heula tapi dicicil ku manehna Bayar kami kina gitu. Dicicil geus lah di teh bener urang nganjak di macet keneh eta teh one hey ya aing teu wani majunya karena macet ngadaguan one way meh rada maju rada tarik jeung cek aing teh ningali jam cik aing teh geus 8:30 ieu anjing cik aing teh maju
Aing teh kasih heula da aing geus tuluy. Mama teh urang teh geus laun. Kasih heula sare 2 jam urang teh. Di rest area teh sare balik ka Bandung. Di Bandung ge aya pi kocakeun deui. Naon di Bandung? Aing teh Kan mie kocak. Mie kocak Bandung. kocok. Terus. Aing teh nya teuing mentang-mentang bobo kaatohan atau naonnya balik ke Bandung. Aing di Ranca Ekek. Kapom heula aing teh ngantri. Aing teh basa ngantri teh kainget video. Mau isi bensin 2 juta, 2 juta. Aing teh diturutan. Aing mah beda. Teh. Aing teh turun. Teh, mau 5 juta. 5 juta, serius? Serius atuh. Oh gak bisa, awalnya guys gocap cek. Jauh. Gocap. Kita kan amun di video mah kan mau isi 2 juta. Gak bisa kalau 2 juta. Oh ya udah 100 aja. Kok aing teh anjing gak ingat eta kok aing ngeureun aja aing 5 juta mah. Meh teu bisa lah nya. Geus isi gocap. Bisa berapa cenah? Dikit kan banget mali. Aing teh geus we nya teh balik. Geus balik teh ka Bandung. Ka Bandung teh aing teh teu sare heula eta teh. Akhirnya Nah, panas juga panda terus. geus panas juga panda. Urang teh geus dihareup teh standby wae di mobil sare ngalenyap. Ki ayo balik kan eta kan di Dayakolot mobilna kan di Baturana teh urang. Ki ayo balik. Ayo Nah, kolot umur sabaraha kira-kira? Kolot nan. Dari kolot kan Dayakolot. umurnya sabaraha? Perkiraan mah mikir atuh goblok kayak apa. 45 45 tahun. 45 tahun dari kolot teh umurnya 45 tahun. Nyakeun. Tah jalan gentongnya di mana? Gentongna nya eta gentong. Moal bulet nya aja. Gentongnya di mana? Di Empal, di Cirebon. Cirebon. Pal gentong. Ai. Kata. Tah, nah itu jalan Gentong. lingkar gentong. Nah disebutnya lingkar gentong cenah. Coba Searchingnya bacakeun naon cenah. karena merupakan jalur alternatif atau bebas yang dibangun melingkar untuk memecah kemacetan di jalur lama. Tanyakan gentong Tasikmalaya. Beungeut. Cak jadi beungeut. Saasi itu nya sejarah sih kieu. Waduh kan pisan. Nah, begitulah melingkar jalur alternatif. Tidak ada jalan kemana-mana lagi. Terus iya mudik. Biasanya nemen lebaran naon wae. Lebaran biasanya naon wae ya. Balik deui si Miki mun lebaran ayeuna nya. Bayana kan kamari baru sempet ngayakeun pawe obor. Takbir. Malam takbir teh kan hayang ngayakeun pawe obor ya. Tapi orang kaget, beda pisan. Pawe oborna dibanding jeung pas malam takbir dibanding tahun yang lalu. Beda pisan anjay. Nah, si urang teh beda lolobana ibu-ibu anjir. Tahun Ayeuna mah pawe obor teh. Nah, lolobana ibu-ibu biasana bodak detiknya. Anu asal ngariluan teh pawe obor teh arato lolobana ibu-ibu. kabeh umur lah tahun kamari mah aya gitu. Ayeuna ibu-ibu hungkul lolobana. Si empu anjing salah nyieun pamflet. Tipo, pawe opor. Ibu-ibu ngomong opor anjing. Opor takbiran ngeliling BTC. Lakuan si empu anjing. Tipo bu, cek aing teh pamflet nah pawe opor. Jadi lo ibu-ibu anjing. Salah bukber kemarin. Ieu naon ngaranna teh? Pawe Seserahan oke opor. Tapi lamun baheula urang kritiknya beda pisan sih naon momennya nya terus suasanana vibes-na gitu nya beda pisan yang lebaran ayeuna teuing pen urang geus gede geus kolot gitu nya. Geus daya kolot. Geus daya. Tah, ayo baheula mah mun tiap lebaran teh geus jelas ti bada Isa ya takbiran teh geus puguda.
hiji-hijina meunang nginep di masjid teh pasti pas sholat Id bari toma. Pas sholat Id pas malam takbir. Saacan sholat Id eta karena di baheula mah da nu ngaran kojang mabit dan sebagainya. Nah, si barudak leutik teh pasti diizinkeun sare di masjid teh pas malam takbir. Ta eta hiji-hijina momen anu ngahiji gitu. Sa RW teh tara panggih nu teu apal si A si B ngahiji di masjid ngarinep jadinya teh silih batu takbiran bapak-bapak urang mah nya biasa we baraceo arulin nya ngajailan tah nu geus jelas mah pasti eta teh pas balik ti takbirannya geus buru-buru bener anu di video sok aya kontennya pasti sare teh eujeun baju lebaran. Karena naon anjing di baju lebaran dipake salat Id euy. Da karena bareto mah da bodas leutik mah jarang ngilu salat Id. Pasti lompatan sepatu hurung dan sebagainya. Ari ayeuna mah nya leuwih ka vibes anu ka itu teh jiga nu leungit gitu. Karena meureunnya meuli baju ayeuna mah segitu gampangna gitu. Segitu gampangna rek teu kudu nungguan lebaran ge heuh. Da urang maklum ti keluarga ekonomi sederhana gitunya pasti we wah ieu bangga urang heuh meuli dipamilikeun baju ku babe ku kolot gitunya. Nah ari ayeuna mah da tuh meuli baju tinggal online-nya disoki naon lah kali itu. Jadi vibes-na leungit lah kanu jang ngarep-ngarep baju lebaran teh. Terus anu kaduana saacan lebaran ini anu leungit pisan mah saacan lebaran karena emang baheula mah urang masih kena aya nini heuh. Jadi nu ngaranna kue kongguan teh jarang euy bari teh mah karena ibu-ibu teh leuwih milih nyieun kue sorangan. Contohna nya kue tradisional we. Urang mun tiap lebaran pasti keur aya nini mah nu nungguan kue sasagon. Anjir, sasagon lah. Sasagon. Kalapanya nu kalapa di nu kalapa. Ya tina kalapa di naon ngaranna teh? Di sangrai gitu kan. Di sangrai sasagon mah. Tah kan di wadahan geuning. Di wadahan aya urang mimiti reuas ini urang kenyenan mercon. Oh ternyata itu mercon. Lebaran. Padahal mah pesan goreng anjing mercon kumaha bas. Ternyata sasagon. Beda Karena emang sasagon mah di keleran kitu di wadahan kana kertas dipuling kan di kitu kan dahan sasagon mah. Nah bare itu terus opak Aya laguna sasagon teh. Aya Sasagon tah anu anime mah apa kan sok anime mah apa. Sasagon senjo sasagon. Apa kan? Aya kan laguna. Aya laguna. nyieunan opak nyieunan opak teh ranginan dibentuk teh tina naon tina dicetakna gitu dicetakna teh tina jojodog anjing jojodog disimpen di sana jeung dieu terus make botolnya oh nu digulung-gulung terus kadang-kadang aya cetakan nu dicetak gitu aya ini pernah ningali jelema anu keur nyetak di jojodog kan keur kieu pas kieu jojodog mana oh iya anjing aya gitu didiukan geus mah kahitutan tah bari mah nya vibes anu ayeuna teh leungit gitu dibanding zaman bato karena dibanding meuli kue-kue instan gitu nya ka supermarket ya leuwih ka ku bebarenganna jadi nikmati kue teh lain ku masalah kue nang sasak mah kadang-kadang sudah diantep asli kadang-kadang diantep jeung tamu we nu datang nya da kadang diseubeul ku proses nyieun kue na ge ningali ku nyarinan kue kembang da semprit kue semprit wah eta nu paling eta nama nu paling dirindukeun gitu nya mang kaalaman sih abi ge keur leutik pernah ngalaman teh mentuan indung pernah non nyieun anu mih-mihan ieu geuning mih adek ngopen kue mah iya kalau kaseupeun jadi ieu anu naon sih jadi good time coklat nya naon sih anu kue anu digulung ku ieu geuning
digulung. Hah? Garpu. Poe garpu. Pangsit. Gue sistik. Sistik dan sistik yang sorangan. Meskipun gagal, amun orang nian gagal karena naon ladok ieu leungeun urut uling. Lebaran tahun kemarin mantuan tuh. Kamariman teu Vibes-na leungit ya. lagi Nah, nu vibe pisan nu karasa mah ieu sare bareng baju lebaran. nah etanya Heeh. nu jelas mah kolak mah masih aya Kolak heuh. masih Tiap tahun ge kolak masih aya tajil Iya, hari sama. itu mah ngabuburit mah masih kena aya vibes-na ya. Tapi nu dirindukeun teh eta ayeuna rata-rata meureunna kue instan gitu kan ke supermarket teh. Jarang terus manisan gedang apa tuh di dinya baheula mah Manisan ini gedang. orang senginan manisan gedang manisan gedang tin dibulut-bulut jika kaleci mun ayeuna mah jika permen yupi gitu ya eta mah tina manisan gedang jika kalecikeun warna-warni beureum hejo koneng digulaan masuk warna gula wah eta juara Oh, heeh. apa Apal. nah eta dipoe eta teh lain di naon di open dipoe sistemna teh jika wajib siga ieu pilus dipanggang teu digoreng. eta terus manisan gedang nu disiksikan ku peso kentang eta mau baheula karena nu diudag teh zaman bareto mah ku tamu anu kali itu jarang gitu nya kongguan ge pasti eusina ranginang teh bener karena eta teh kaleng tahun kamari dipake deui jang ranginang gitu jang pemanis dina meja teh jeung pas bunga gini nya Jaro anjing Aya, ranginang. pernah jelema pas poe lebaran mainnya di penjara. Jadi ada suatu cerita lebaran yang biasanya sok namu nih kan. Namu lah aya hiji tamu kue nastar kongguan kue-kue gitu. Pas muka kongguan set cenah. Nah, ranginang cenah. Jadi mana rek mentahambur teh tapi si tuan rumahnya geus kabobodo. Oh. Nah, lain kue cenah. Penipuan. Nu sebutna teh Nah, penipuan penipuan pas dibuka. Nah, kue ieu na bungkus kue tapi jerona ranginang. Ranginang eta teh. Langsung ngomong. Si tamu teh langsung ngomong, "Ante ka teh dek minta hampura dek lebih halal zaman teh." Sia kalah nipu aing. Sia kakak nipu aing dek malah ngawaduk cenah sia. Ditelepon langsung polisi anjing. Datang poe eta keneh nya ditewakan langsung. Pak ieu cenah panglewakan. Abi dek lebih halal malah ngabohong teh lah cenah. Parah cenah. Eta mah geus Parah. aya sih nu kitu. Terus kue nu bisa nu aya lampuan, kadang hurung kadang parem. Naon? Kue hurang-hurung. Nasa. anjing mati lampu goblok Anjing. Pasti tidak pas dicapot. Anjing hurung cenah. Seperti mati Di lampu ya sayang. Seperti mati lampu gitu. jadi lobanya vibes nu leungit lah pas lebaran teh euy Emang geus gede teu karasa puasa teh teu karasa aya mah. udah terpuasa Satu puasa. Dek naon dirasa cenah. kalau dirasa udah terpuasa Hayang. termasuk ngabuburit zaman bareto nya Abi teu ayeuna abi ngabuburit henteu pisan sia. Ya kan teu puasa balik ayeuna teh urang nanya ngabuburit zaman ayeuna naon Ngabuburit abi naon mah ngabuburitnya Naon. gitu Naon. siga di episode sebelumna Nya nah. naon nonton TV bari dahar kiriping. Nah, zaman ayeuna kan Heeh. goblok dah Oh. Coba itu ngabuburit naon dah paling nengan dahareun kan Dahareun dong, Nah, saji. baheula lama lah ngabuburit teh teu sibuk kana dahareun baheula mah Ulin. zaman orangnya main kaleci geus jelas itu tuh ibadah asar nepikeun ka setengah genep rek adan maghrib teh geus puguh main kaleci teh tadi buruan eta teh buruan bangka teh wah main kaleci teh semua usia ti nu leutik nepi ka bapak-bapak main kaleci Siga di harga tilu abi. Heeh. terus main layang mah geus jelasnya terus Main lodong. ngadu gambar heeh lodong jarang nih Lodong Lodong juga jarang nya. karena lodong teh euy ti baheula mah
barudak leutik zaman urang mah teu bisa nyarieuna. Jadi kajian zaman kena petasan korek. Petasan korek nampi ayeuna ge petasan korek masih aya meureunnya. Masih. Itu jadi bensin dah. Heuh, da. Dikorek lah terus. Nah, selain eta pipe ngabuburit teh baheula mah nya eta nyeun kue jeung kolot jeung nini. Terus main Tamiya lah hiji-hijina. Aya can ieu nyaritakeun can ka aya kaasupan ku PlayStation heuh. Zaman PS hiji geus jelas kabeh kaalihkeun ngabuburit ka PS. Rental PS zaman PS hiji pasti pinuh. Tiap ngabuburit teh heuh, pasti pinuh eta mah. Tah anu saacan PS asup ka Indonesia ya nya Tamiya emang. Tamiya teh urang nepikeun ka ngabuburit hayang ngajalankeun Tamiya mak tina trekna gitu nya. Urang kudu ka Borma Dakota. Anjir. Borma Dakota teh leumpang, Bro, baheula mah sadeukeut. Heeh. Abi ka Habibu asa deukeut. Karena aya jalan motong lewat kebon baheula mah sisi terowongan. Lurus terus nu ayeuna jadi ieu jadi ruko, terus sana kebon tuh teh. Wah, main Tamiya di dinya. Bisi sental. Tamiya kadiekeun sanggeus Tamiya crash gear kan. Crash gear nu diadu-adukeun mobil. Terus naon Beyblade gangsing. Da kadiekeun Dino katel. dina kartel anjing gandeng. Eta ngabuburit zaman bareto gitu. Mun zaman ayeuna paling urang karunya teh kabarudak leutik nya. Pasti nyelumpatna kan HP. Kan HP deui kitu nya heuh. Jadi ngabuburit di dunia realita teh di dunia real lah gitu nya, di dunia nyata teh ada udah geus kabawakeun ku main HP, nonton TV, bari dahar kiripi. Heeh tah. Berarti eta vibes anu leungit gitu nya nu zaman ayeuna geus karasa eueuh langka gitu. Geus jadi unik we urang dirinya mainkeun Beyblade ngabuburit ayeuna. Da barudak leutik jago naon ieu teh kumaha cara mainna. Moal apal anjay, apalan naon Free Fire, Mobile Legend geus puguh. Baheula mah gangsingna teh nu buleut gitu nu dibuntal-buntal ku tali digitukeun. Nah, aing teh kajamanan eta mah nah di dieu kajamanan anjing. Kajamanan. Kadang ulinan babe-babe anjing. Nah, bet aing wae ge gangsing geus Beyblade anjing zaman leutik. Nah kan PDAB SD kelas 4, kelas 5. Yoyo meureun. Lain. Aya nu jualan di SD teh. Teh apa nu di gangsing dikitukeun kan. Tapi geus jarang ini di kota mah ini nu gitu. Oh, da abi teh keur itu tuh ulin jeung si Dia dipekat gituan. Sing. Nu buleut teh anu kitu geuning anu Dinawi. Heeh, anu di handap teh gitu. Diadu di si Dia baheula. Jadi ya pas jadi. iya adu banteng pernah teh adu banteng. Adu banteng pernah teh. Paling adu nasi. Nu di dieu teh make ieu toko payung. Di nu tanah liat. Oh, banteng nanti nu di ieu ku tanah liat geuning. Heeh. Kumaha? Jadi si tanah liat nanti dijieun siga sapi. Heeh. Kan ngomong banteng nah jadi sapi sih. Urang mah keur itu mah sapi, domba teh aya basa diangkat di rumah. Pantesan sok ngadu domba anjing pantesan. Aing can pernah ngadu domba, paling ngadu nasi. Itu banteng ieu mah ulah ka mana-mana banteng. Tapi urang keur itu mah domba, sapi keur diatur teh keur. Teu kaalaman sih hewan lain. Baniat aya. Oh. Paling sapi domba. Jadi loba gitu nu leungit lah. Loba nu leungit termasuk pas pas ngomongkeun ngabuburit momen puasa nya. Termasuk pas ayeuna ka rek salat Id ya. Rek salat Id ge ya bareto mah bener-bener nu ngaran nutup jalan ya. Ayeuna mah emang geus aya PPG nya. Saya tempat lah. Bareto mah sempet nutup jalan ketika ngelobar di lapangan RT 2 teh Kita dua nu jadi showroom. jadi Hyundai. Tah eta wah bener Abi pernah antusiasmena gitu ya, antusiasme sholat itu yang bener-bener iya bisa termasuk sholat Idul Adha ge loba keneh. Loba sebalama seluruh di dalah teh di Hyundai kan. di Hyundai. Munci sapi dirinya, panggung dirinya nya. Jadi saksi eta mah tempatnya. Sambil sholat Id, biasanya sholat itu nya biasanya kan karumpul. Salaman heula lah ke tiap
rumahnya kata rumah zaman orang mah gitu tiap rumah baru minta THR. ayo minta mah itu sih lebih ka seakan ibu lebaran mah lebih ka ngarada bararager jelema teh Nah, eta nawe. beuh marele kan teu kudu dipentagi gitu tah lumayan tah kukumpul teh si duit THR teh beurama nepi ka menang 60.000 ge geus atau karena bisa dibelikan mainan bisa dipakai yang ulin beli tiket ke kebun binatang bisa dibelikan wayang cepot bisa itu maksudnya wayang cepot Cepot. Yang kapal dino akrilik teh. Kalaman teh Nu dirakit lah. anu dirakit. Oh, enggak. Jadi modif mang 5.000 di Oh, modif. Apa. Mata orang boga duit 20.000 teh modif eta modif pesawat ini di mah teu ka badal kan. Ayeuna sekolah Nah, sekolah penjara. bahasa si Aji. yo atau di sensor ini nya Enggak di disensor mah. di DO Nih ya, nih. Gitu. lo pisan sanggeus kuliling minta hampura biasanya kan aya orang tua atau lansia anu tara salat maksudna itu bisa ngilu salat Id gitu pasti kudu didatangan karena sesepuhna warga gitu ya nah datang geus nguliling kitu Ani nyiapin teh aya nama. Atuh da mana mah nyusulan ini mana? Tidak ajak gelut kan terakhir. Teu diajak. Keur kieu teh keur nyantai. Jerahatan ini teh anjing cu aing datang dek minta hampura. Tapi kenyataannya pas ieu datang cengkak nih. Cekat nih. Hampura. Cengkak. Kadieu sia. Hampura. Aing mah hampura ka maneh cenah. Tapi maneh cengkak sok. Kadieu. Aya nu minta hampura kitu nya. CS berarti. bisa dinyata karena ruang opor lo barengan ini sekeluarga besar wah Jadi pawai opor eta teh opor teh peutingna di aya. dahar nama yang lebaran Oh. matakna ibu-ibu para ranas mau bawa panci eta pawai opor gara-gara semput tipe anjing Pawai opor anjing. pamplet Oh, biasanya tahun kemarin baru datang darahar opor di imah. Ih, Di imah urang. apaleun. Ah, cai teh anu sisikeun deui ini tuh langsung kata si. Aya sebenarnya mah. Aya, cuma menan lu eueuh jadi teu karimang. Kan urang neangan etok ka kuburan, ka makam. Dengan eto ka kuburan rek naon Itu maksudna teh ka kuburan teh neangan etok. Lain peutingna pas malam takbir mah. tapi eta mun tarik tuh diskon kan Robon beak, Pak. biasanya mun lebaran gitu di diskon atau di Paling minimal isi saldonya 50.000, Pak. Ya 20.000 bisa. Nama digenapkan 50.000. geus ka eta nya pasti ka makam bener geus nuang opor bebarengan ka makam Naik kolbun baheula mah. Kolbun. Kolbun eta teh. Heeh. Naik kolbun baheula mah urang ka alaman babarengan ka ditu ka Parabon. zaman geus ka makam geus jelas ka mana deui mun geus ka makam biasana Amun abi mah selain mudik teu ka mana sih? kucing di imah Cicing di imah geus teu karasa we lebaran teh. wadilnya biasana dong Salah. Paling mun bareto mah mun geus ka makam nya heuh karena bareto can aya BTC anjay can aya BTC can aya naon retail tarutupnya retail supermarket tarutup apa maki jarang Indomaret jarang beurang asa gaya anjay karena duit loba ya geus beres di makam kan bebas lah mah caranya rek ka mana wae geus jelas kayak geus baraduana pasti ngabara raso moal jauh nyangan baso pasti saacan ngabaso eta pasti rata nu diteang pas lebaran karena barudak ketik zaman bareto baru gak duit ya nu diteang pasti Coca-Cola kaleng anjing anjir, Coca-Cola kaleng. Coca-Cola kaleng, Fanta kaleng, Sprite kaleng anjir eta asa
asa gaya gitu nya zaman Ngawur. bareta mah anjir. Kakak kadina kan aya geuning dijieunkeun paket lebaran teh ini arah asup ka itu. Pokoknya karena emang jadi ciri khas lebaran zaman bareta begitu. karar itu paket lebaran teh. langsung gak kieu Mun teh es krim mols anjing es krim Wah, mols bareta teh Mols. paling ieu paling gaya lah ada es krim mols teh gitu nya. anu di cokot teh pakai sendok tembok nih yang di kita seret. Nenean eta anjing es kulkul bareta wah. asli baheula mah tapi kedetik teu kabeuli es krim eta teh hese teh Saya pernah ngalaman teh meuli es krim pedal pop lain karena es krimnya tapi karena kasetnya. kasetna Anjing. anu meuli 5 gitu meuli 5 menang kaset hiji Untuk karena naon stangkaina teh ini tangkaina ieu si steakna ngumpulkeun supaya jadi naon gitu. jadi ieu kan diaduk Bisa. di podium gitu di segitigakeun diaduk eta eleh cokot ditumpukeun tumpukeun jadi asbaknya. Oh jangkeh nulis gede ngarokok. Si mah guys ningali leutik keneh geus boga niatan gitu. Bukan ketan goreng sih. Melihat es krim kan leutik ya. Tangkaina dikumpulkeun di jeung asbak jangkeh ngarokok parah. eta teh di podium kabeh di podium cenah hampang kumaha dieu kumaha sisikeun ieu eleh kojo eleh aya kojo deui gitu baheula mah di amplas nu Shadow Master teh ini nya. Anjir, Shadow Master. tapi emang kerletik mah es krim wos pedal pop teh hese abi meuli mah Tah, kadieu nakeun sanggeus PS asup ya. Lebaran teh Sajamnya. ku gaya-gayana mareuli Tamagotchi anjing. Nama gocit teh Anjing tah apaleun Tamagotchi tah apal Tamagotchi. Anu dikalungkeun ka dieu nu miara binatang tina searching anjay. Searching Tamagotchi. Tamagotchi Gelo, naon anjing, guys? teu kaalaman Ayeuna gitu, apa eta. Tamagotchi? Tamagotchi. Tamagotchi tah nu apa komen. Anjing 15 ribuan nyawa balik mah kan juga Jimbo tapi eta mah leuwih ka ngurus binatang, ngurus cek urang mah ayeuna mah jiga ieu lah. oh Tamagotchi teh. Kalaman teh meuli nu kitu. Kalaman atuh anjir ieu mah. ya mun dipencet teh ieu bijil Eta saacan bijil HP Nokia 3315. Nokia HP cinit-nit apa? Zaman bareto. Saacan bijil eta teh Nokia heula. Jadi ketika bijil HP Nokia teh disangkana nya Tamagotchi. Oke, guys Kieu tah guys tah Tamagotchi teh. Tah kieu Tamagotchi teh guys. Jadi poin. Tah kieu Tamagotchi. Karek apal urang mah. Aya ngaranna nu kitu Tamagotchi anjing. Nah, bakatku, naonnya bakatku. Kalaman teh apa aja? Eta teh sanggeus Jimbo Tetris apa lepang ka dieu teh. Karena Jimbo teh pasti mun teu Jawa Orayan Tetris kan zaman bareto. Kan kieu ngarukut diadukeun bisa eta mah. Sanggeus Tamagotchi eta, wah, sudah seberangna pasti ngabararaso. Tah geus ngabaso eta anjay. Geus ngabaso eta bebas kan? Bebas si eta teh. Si acara teh karena geus ka ditu geus ka dieu geus rata-rata biasa ka 5 dulu mah lebaran kadua nu jauh mah kan. Karena lebaran teh bareto mah liburna lumayan lila. Saminggu teh sanggeus lebaran teh pas weekend teh barudak mah langsung. Budak RW 2 diharijikeun bareto nu leutikna nya. Kumaha leutikna nyarieun treasurehan. Tah tidinya duit-duit THR teh aruduna nya nyieun treasurehan dihijikeun di kotak harta karun di panitiaan ku saha 3 jelema atau 2 jelema. Tah nyieun peluna di PPGL eta teh. oh nu meunang Dikubur eta mah. Eta mah duit ngeunangna teh. Terus sekedar disumbutkeun tapi Dikubur kan kudu digali. Bener kudu 5 langkah maju dari pohon ini teh bener anjing eta mah. Jika warkop apa setan kredit.
juga gitu aja film juga film Markov eta istilah-istilah wah dasar hanti dinya mulai muncul teh naonnya atas imajinasi kreativitas barudak RT hiji bareto gitunya kayak rameannya pas lebaran kayak kena non tiap pesan pas lebaran biasanya Itu pun ya. Nah, jadi gitu guys. Perbedaan lebaran zaman baheula. zaman baheula jeung zaman ayeuna nya Ayeuna gitu. Loba pisan ya ternyata jauh pisan perbedaan lagi. Jauh. leuwih ka ulin babarengan sih Nah, lebaran leuwih ka kebersamaan zaman ayeuna mah kan nya Jadi ibaratnya ini mah perbedaan Gen Z dan vintage. go. Jadi pesan-pesannya atuh untuk lebaran sekarang gimana? Bahasa Thailand ya, bahasa Indonesia nanya. Terjemahkan lah. Terjemahkan. Coba. Lap lakop, zaman bareto Ya. langhing lang cikhap lahem, kalau lebaran itu saya suka langung hap, sakit perut langung hap, indah hap hopale, karena terlalu banyak makan kupat pak hap, sehingga perutnya menjadi bunghak. hap, yes, yok pak hap. Naon? Karena naon di Indonesia Kalau jorok sih mulai, pertama jorok udah artikelin coba nu lain. Lebih serius. Pesan-pesan dari Kraitong Thailand kan? ya, Kraitong. pesan-pesan dari Kraitong dan penerjemahnya ini. Langung hap, Di saat lebaran zaman dahulu pak lelei, saya sangat sedih lap kop hap, karena mungkin langhing lang kop hap, tahun depan itu cing lang hap, in lang kop hap. saya sudah tidak ada. Enggak. Udah tahan tuh gitu ah. Sipah, nuhun produknya. Ini bagi kali itu bener imah bahaya Yo nuhun.